nampi kanapang bagea aceu kalayan nyanggakeun Semar pangabaktus kuhunyuk panjenengan mok ratu aceu Semar rayi ditarima kulengan kencak lan katuhu disimpen puluning hati pun deing mas matur nuwun kalih nati eta nu didago-dago parantos nyondo nu ditunggu-tunggu geus rawuh nu dianti-anti parantos linggih mangga mbok sejak ngupingkeun naon rupahan salira nuhun rai nuhun Raden anaking anak ibu yap kaharep lenggahna kaharep lo kapayun kasep kaulan ibu putra Gatot Kaca nampi kana pangbagia ibu kalayan nyanggakeun sembah sinungkem sembah putra panjenengan aya dina dampal sampean ibu miwah Kangcing Rama paman ditarima nger ditampi kasep abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan uyah matara TS kaluhur ples we Bapak Nabi ma eta sora menisa sada nuhun kasep ditampi kalayan pingkalihna ibu hapunten tina naon rupihal kalepatan ageng sareng ali utami na tina katamelaran putra panjenengan anjang sono kaya patempatan nembe dongkap deui tina mangsa kiwari bu dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura jeung ibu Raden ibu ge terang ngeunaan hidup dina mangsa ayeuna tangguhan tantuh langka mun teh mah datang ka ieu patempatan nanging urang pada we saling maklum komo bari jeung ibu teh kolot cu kolot naon ngaranna lamun teh mah anak mentah hampura kanu jadi kora sok komo bari jeung anak ngana saukur hiji-hijina mun tenan kolot anu loba anakna kanu gedenya aku gedena kanu letiknya aku letikna ka awewenya aku awewena kanu lalakinya aku lalakina kanu pinternya aku pinterna jan kanu bodogenya aku bodona komo bari jeung ibu teh kahidap teh liurna geui endog beubereumna da sidik hiji-hijina putra semata wayang bebelahan hate ibu lintang ti hidup sanajan bari jeung hidup teu mentah hampura kakeun gapura lawang hampura keur hidup nge najan mangge kitu mungguh kolot kanu jadi anak matak cek paribasa cek tarucing kolot baheula mah naon nu leuwih berat tibatan bumi naon nu leuwih berat tibatan eta kadeudeuh ka cinta kawelas kanu jadi asih kanu jadi anak najan anak gering nang tunggalang layung inung bapa mah sanggup korban jiwa raga na tibatan anakna maut ke baris karasa ku diri anjeun dina mangsa hareupna nger timbalan atuh ping kalihna ping tigana ti eta tan sadia jeung ajeng bu aya pikeun saeunaon putra Gatot Kaca disaur ku salira diondang ku salira memang aya hal anu rek ditepikeun Raden timbalan sejak ngupingkeun bae kasep anaking daun saperkawis ibu ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup geus nyaosan kana pangangkir ya hari saperkawis nama ibu teh sono nu luar biasa moal rek luntur ku kaibunan moal bade laas ku kahujanan moal bade belel ku marganing kapoe seuk dibandingkeun jeung gunung anu tingjal girna di alam dunya asa gede keneh kasono indung kanu jadi anak nger daun
yakin saban komo barijeng sajam saban jam oge ibu teh tewele kadang-kadang dina ngeyek dayeuh ngolah nagara ibu teh salaku ratu di nagara Pringgandani tewele hate mah inget wae kanu jadi anak jadi kahariwang teh bisi inggis ku bisi rempan ku sugan kangaranan kanu jadi anak mangir karasa pisan kamelang kahariwang jeung karempan teh sok sanajan bari jeung anjeun teh nembe di istrenan jadi lurah tamtama negara negara Amarta katamah-tamah jadi aka adipatian di wewengkon Melajang Tengah dina harta anjeun teh loba lubak libuk harta banda binga sakalangkung barang ngamidanget hidup di istenan jadi adipatian turta jadi lurah tamtama nagara dikareusan pikeun balarea yen nu jadi anak teh jadi jelema anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipanto ngeleuyak di tengah imah buncir leuit loba duit katamah-tamah para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesno mika dedeh kanu jadi anak nanging parendene kitu tetep sagedengeun ti kareueus teh tetep aya kahariwang karempan maklum cicing di tengah-tengah masyarakat loba pasti gogodana ujian jeung hahalangna lokana alam dina tangkal beuki luhur teh bakal leuwih tarik angin anu bakal nebakna kurang-kurang nah akar nu pageuh mah yakin bakal rungkat kitu mungguh jadi pamimpin margi teh sakedik tapi punten aceuk ngiring jabung tumalapung laras rayi margi dihenteu-henteu oge najan bari jeung anak aceuk tapi tunggal anak kesah kene da kadeudeung kanyaah kawelas ka asih larap katuangnana dinengne di zaman bolon baheula nu kungsi kakeumehan kaompolan kaisingan kuno jadi anak bener rayi mangga kuid dapat tuku salira nyaeta bebere berana timbalan kasep Gatot Kaca timbalan punten ieu mangarewong cu punten bo mangarayi kasep daun karasa kahariwang anu jadi kolot kanu jadi anak teh lain ukur babasaan tapi bari jeung prak-prakanana tegenah hate tadi disaurkeun ku tuang ibu yen lamun ngudak kana saur empu kecapu jangga gunung tanpa tutugan sagara tanpa katepi sudagar teu wareg dunya unggal poe neangan usaha nu leuwih mucekil tibatan anu diusahakeun sapopoena pandita teu wareg ilmu unggal poe mukaan kitab ciri-ciri masih kene kurang poe eta ugeran eta sifatna nafsu sabab nafsu teh aya nu mata kaduhung badan nu katempuhan diri nu kacing cirihi tapi sagedengeun ti eta nafsu teh jadi motivasi jeung jadi dorongan pikeun manusia pikeun ngaronnya dihareupeun anjeunna sabab urang salaku makhluk nu kaancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana mungguh ceuk anjeunna urang teh makhluk nu mulya mulyana manusia teh bisa nempatkeun mana hak jeung batilna bisa misahkeun bari jeung urang bisa milih naon sababna kagambar pisan eces ku emang eta
Iwang tuang ibu sabab anjeun teh kakara dipercaya cicing di tengah-tengah masyarakat. Jadi ais pangampih di wewengkon. Malahan ngabahu raksa di sipil jadi kepala daerah, di militer jadi kepala negara, jadi panglima tertinggi di negara. Ari nguda gaji mah busakal anjeun teh. Da sidik di ditu di dieu gaji teh. Tapi lamun ngudag kana tanggung jawab berat pisan. Karasa ku umang salaku Arya wa wakil raja. Cacak jadi wakil sakitu capekna komo anu jadi rajana tuang ibu. Ya. Dina masa pemilihan baheula nu ngahujat ka tuang ibu depan ti negara. Tepayus malahan ai mimpin negara mah lain ukuran gender, lain ukuran awewe jeung lalaki, tapi ukuran pangabisa jeung keahlian. Sabab dina keterangan nitah teh kudu kaahlina. Lamun lain nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana. Dabongan tuang ibu geus jadi ahlina. Mimpin negara pantes jeung wenang. Ulah soteh mimpin imam dina salat. Tuh di Sukamandi Jaya apa eta kadesna Ibu Hajah Ernawati. Katambah ketua abdesi Kabupaten Subang. Ai dina prak-prakan jeung seusehanana mah wenang. Sabab naon da geus jadi ahli. Tah dina lebah dieu emang jeung tuang ibu teh sasat anu geus legok pinuh ku pangalaman. Lain ngarumasakeun bisa tapi geus leuwih ti heula. Weureu seubeuh karasa jeung karandapan ku emang sabab jadi pamimpin disebutna enteng ning bangga. Enteng ning bangga. Naon entengna? Ari entengna karigek dina koresi kapamimpinan, ari banggana kudu nyumponan naon rupaha pangabutuh rahayat. Rahayat anu sakitu lobana. Sanajan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang sok rupa-rupa jeung beda-beda. Tah di dieu konsekuensi jadi pemimpin kudu narima kritik saran jeung sajabana. Dina masyarakat nembongkeun kaprihatinanana nu demo nu anarkis jeung jajabana tapi tingali eusina naon nyaeta nembongkeun kaprihatinanana. Ya. Nu matak ulah alergi ku ayana kritikan jeung saran anggur tampung ku urang evaluasi ka hareupna. Sabab pikeun ngawangun negara teu cukup ku 1 tahun 2 tahun. Tapi ieu teh puluhan tahun sabab ngahijikeun visi jeung misi teh luar biasa beratna. Tong bujeng hingga emang tuang ibu dalah baheula natrat dina katerangan sahabat Nabi dijadikeun pamimpin disebutna ge musibah. Naon dasarna? Berat. Teu saeutik jadi pamimpin loba labuh kulaku ti ku ahlakna gara-gara naon mentingkeun pribadina tanpa mentingkeun umum balarea. Timbala. Teu saeutik nu kitu. Lamun pamimpin geus kitu yakin mamalana ramat kamais teu meuleum rahayat nu jadi korban. Ya. Seperti contoh tukang cendol di mana rugi murag tukang cendol teh peupeus ukur keler jeung gelas tapi ti soledan lang cilaka balarea. Nu matak yakin dina ieu kajahatan bisa dipake atawa kajahatan bisa ditingali tina 2 kategori. Hiji kajahatan teh blue collar crime, kadua white collar crime. Ari blue collar crime nyata kajahatan kelas 3, kelas ecek-ecek,
pakakasna obeng linggis bedog samurai seperti maling hayam maling TV maling motor maling domba nu kitu kejahatan anu rugi tapi lamun cilaka nyata kejahatan white collar crime kejahatan anu berkerah putih anu salilana turun tina mercy unggah tina mercy bari mamake dasi naon pakakasna pulpen jeung kertas ngan eta pulpen digitek-gitek kana kertas ngan sakali ngagitek pindah kana rekening pribadi deng deh tungtungna nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu syeubuh-syeubuh nu lapar-lapar ya ya tah kade ulah diicip-icip nu saperti kitu sakali ngicip dorakana luar biasa rahayat nu jadi korban geus kitu rahayat tina simpati bakal jadi antipati tina antipati temong we laku lampah hayat jeung pamimpinna tingali sagalintir nagara loba rahayat dititah gotong royong dipopolotot dititah kerja bakti pating nyelengir tapi datang bantuan ti luhur pahayang-hayang jeung parontok-rontok kitu pan timbal nu matak di dieu kudu konsekuen kudu imbang antara kampanye jeung kenyataan geus jadi hartina teh di mana anjeun kampanye sok blusukan di mana jadi geus sajajarkeun jeung kampanye jadi datang ka rahayat teh ulah ukur kampanye unggul tapi lamun geus jadi beuki tarik ka handap teh beuki deukeut beuki deheus ulah ukur aya hayangna hungkul datang ka rahayat teh ya ya sabab dina hate kudu boga yen urang teh salaku wakil rahayat sedengkeun urang wakil rahayat yakin ngawakilan rahayat tuh lamun ngudag kana martabat mah luhur keneh rahayat dunungan urang nu matak salilana urang kudu mikir kumaha carana ngaistimewakeun rahayat ulah nepi ka mikir rahayat kumaha ngaistimewakeun urang salaku pejabat ya timbala sagala rupa kudu asak jejeuhan tah datangna itu ieu perkarana tina hate jadi mimitina hate sebab kabeh ruksakna alam dunya datangna tina nafsu mimitina naon hayang beunghar hayang lega imah hayang lega syawa teu saeutik pejabat nu kitu tungtungna ngabalukarkeun salarea hayang beunghar aya pamajikan geus itu ieu tapi sing inget kasep keur naon beunghar oge tapi teu jamuga jeung mangpaat keur balarea teu barokah nya keur naon terjadi jaminan beunghar di alam dunya mah ngan paka kaituna lamun teh jelema eta mentingkeun ngeunaan pribadi bakal dibeungharkeun ku pangaran beunghar ngan satemena eta jelema teh pangsangsara sangsarana di akhirat jaga eta naudzubillah sabab hukum anjeunna mah teu bisa disogok nu salah nu dosa yakin asupna neraka nu bener yakin asupna nyata sawarga muasalah tempat muasalah ngasupkeun tah tingali anjeunna nu kawan urang salarea najan anjeun pangkat lurah tamtama salah kalakuan neraka bagianana iya nu matak sok pentingkeun heula ngeunaan umum pentingkeun ngeunaan rahayat ulah nepi ka ngaheulakeun kepentingan umum sabab urang salila dina mangsa jadi pejabat di ungkulan kitab sumpah toh pati jiwa raga nyawa di palar keselamatan negara jeung bangsa seolah-olah ieu diri dibaktikeun ka negeri ieu awak diwakafkeun ka negara babakti ka negeri teh lain babati eta lain jual meuli dasarna tina kanya
dasarna tina kamelang ngan ieu kamelang teh sing jadi les sing jadi kadali pikeun maneh nyaeta naikkeun derajat anjeun tin maha kawasa urang sabab urang teh di dunya ukur diumbarakeun hiji mangsa bakal pinangih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana kudu norehkeun jasa tuh tingali karuhun anu parantos ngantun dina baheula na nyokot hak kamerdekaan tina leungeun jajahan dibelaan paeh poso dibelaan guyang getih nanonkeun daragana nanonkeun nyawana teu saeutik nu balik semplak tak potong leungeun bari nepi ka maot balik tinggal ukur ngaran kapilemburan ninggalkeun anak jeung pamajikan tapi wujud tina perjuangan eta ngabuahkeun kamerdekaan negara tuh ari urang ayeuna naon jasa jeung karya ka negara lain mukur manggul bedil dina alam ieu teh tapi norehkeun jasa ka negara jeung ka bangsa nyata anu mere mangpaat keur balarea ceuk keterangan hoirun nas an pahum linas panghadana jelema anu mere mangpaat ka jelema deui kitu Raden dangukeun kitu ngan sagedengeun ti eta mo nya bade disaurkeun ku kaula atawa ku salira ai hadena mah kurai ku kaula nya tah sagedengeun ti eta luyu kana kapantesan anjeun diangkat jadi lurah Tamtama bareng jeung Cep Yohan Ananda Repangga diangkat jadi anggota DPRD fraksi Partai PKS ngora kene sajajar jeung anjeun tapi lamun muda kana umur mah anjeun teh leuwih kolot ieu tuang ibu kaganggu hatena marojengja hatena teh dimimiti nguping warti narima beja nyaeta kulantaran tuang ibu teh nguping wartos yen di negara Amarta putrana Arjuna nyaeta Raden Abimanyu teh bade pindah tina alam lalagasan kana alam rimbitan kupingan teh Kang Raya Abimanyu bade garwaan bener nah kaula terang tageuning aduh buah-buah merenya Abimanyu teh miningan teu bebeja kanu jadi lanceukna aya bahan karagok jigana ngaragangan meureun tageuning hidup teh karek apa ti mangnya daun neme nguping kaula teh tuh tuang rayi Abimanyu satria ti Kabayangkaraan ti daerah Pelengkawati teh bade rimbitan nyata kaputrana Batara Kresna Dewi Siti Sondari tuang rayi bade garwaan tapi naha anjeun nepi ka ayeuna can wae rek boga pamajikan da ieu kagangguna hate tuang ibu sabab naon dihenteu-henteu anak hiji-hijina sedengkeun ieu tuang ibu ngudak kana syariat awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan ku wanci wujud ditungtut ku waktu buuk hideung jadi bodas hartina geus kakolotnakeun muasa neng urang hirup di alam dunya yakin hiji mangsa bakal lengser ka Prabon tuang ibu hayang enggal-enggal ningali salira laki rabi palai rimbitan hoyong buru-buru ngais incu sokomo lamun incu teh lelaki taku kitu hoyong ngupingkeun naha anjeun teh geus boga kabogoh naha geus boga cengceman atawa geus boga cemewew teh heuh pacar nah kumaha sabab ieu teh dinten teu oge datang ka dieu teh tara ngomongkeun awewe anjeun teh istuning tungkul teh tungkul bari ngaragapkeun tapi di tempat-tempat teh jiga nu eueuh kahaya tak kitu Raden dinten teh oge ibu teh hayang ninggal salira beger
hoyong enggal hajat ibu tenger memanawian salira rantos kagungan papacangan sok waler ku diri anjeun Gatot Kaca wejar meneng-meneng lara den adinira petenge adinira Solendra salin pawarasa salin pawarasa Raden Gatot Kaca sakedapan boten ngawangsul marganipun peteng penggali jauh tina dugaan anggang dina sawangan kenyana bakal ngenaan pribadi patarosanana anu ngabalukarkeun Raden Gatot Kaca bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana pikeun ngawaler naon rupaha patarosan ingkang ibu nanging katawis ku ingkang ibu sasat melong kosong ieu Gatot Kaca tobat Gusti kesa aja tingali pamenteuna kalakah kitu kawas melong kosong Inggis ku bisi rempan kusugan bisi-bisi waktu harita dewa Kernyitak pun anak dina mangsa jabang tutuka boa-boa birahina piraku cing atuh kasep gerak beleka balaka ibu kasep sarebu ulah janten bendu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggalih ibu tiluhur sausa pramuti hanap saibas dampal tumali kana patarosan salira ngeunaan rimbitan ieu bu nya putra Gatot Kaca satemena asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku nguping kapalai ibu anu saperti kieu margi sanes sakali dua kali sawatara alasan Gatot Kaca langki tepang ka dieu teh nyaeta ngeunaan patarosan salira sakedik ageungna teh kana hate teh ngajaheutkeun Gatot Kaca nah kalakah ngomong gitu nah kasep salira langkung sepuh salira langkung uninga yen kana mian Jodopati Bagja Cilaka eta lain banda manusia tapi Rusia pangeran upami salira naroskeun ka putra Gatot Kaca ngeunaan jodoh sami jeung ngerumpa kodrat irodati pangeran sajajar jeung salira naroskeun jodoh teh sajajar jeung naroskeun iraha putra bade maot nah kalakah ngomongkeun kitu nah kadinya margi eta teh sami darajatna Jodopati Bagja jeung Cilaka dina larasan dieu Gatot Kaca teh da can aya sieun birahi ka istri can aya rasa kumaha cinta ka istri can aya rasa kumaha deudeuh nyaah kanu jadi awewe nah menikah piheulaan ku Abimanyu eta Abimanyu sanes Gatot Kaca Gatot Kaca teh meuni asa di piheulaan lengkah nah Kang Rayi tua wartos ka kaula upami teh mawa wartos ka kaula yakin kaula anu bade nganteur tobat Gusti kesah kalaka nyarita kitu lain kadua masyirik kanu jadi adi ai adi rek pamajikan teh kalaka rek nganteur lain kaduana kumaha we ngemut sangkan manehna teh saruana adina aya kadua panas wa lempeng pisan ieu ka awewena ieu kitu-kitu ting majiga dalang we nya
jika Om Rahmat Wiguna gitu dingin KWW-na rek teu dingin kumaha dari tuturkeun wae ku pamajikanana ini kukun itu piraku make jeung can aya sir birahi Raden tah can kesah manya cing lamun ngudag kana umur aya 35 langkung sakedik tu geuning asa piraku antaragan hidup mageus anak 3 asa piraku can aya sir birahi ka istri tah can sugan kungsi bobogohan tah can tobat Gusti kasep ya apaan anjeun mah bisa nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisa ngapung ngawang-ngawang ya da anjeun mah geuning sok ka kampung sok ka kota lamun tea ieu mah nguriling ka pakampungan loba keneh geuning gadis kampung anu masih keneh ngajieun aktivitas kagiatanana nyeuseut teh di walungan kungsi ningali gitu kantos katingali teu lamun teh aya awewe di sasamping bari mandi katinggal kumaha perasaan biasa wae aduh ningali awewe ngengelek boboko bari jeung nyingsat pingpingna ka tempo saeutik kumaha perasaan biasa wae tuh geuning tobat Gusti kungsi ka pantura kantos kungsi ngilu ka janem ya kungsi ningali awewe keur udut di dinya kantos pernah teu nawar teu sugan ngaliwat henteu dek dikumaha ku anjeun diliwat we ku kaula mah tuh geuning sia kungsi ka pirdong teh mampir dong nyai ngalangkung makantos sugan rek heureuy saeutik aya hate teu teu aya alah cilaka menim sagalanya ho maneh teh waduh orang lapangan beda nya gaul jeung bos saproy nya panjang evaluasi ka hareupna asa piraku kasepah asa pamohalan kelana kanan bisi mah bisi hampura ya hampura lamun teh ningal awewe kitu biasa wae ya lamun teh aya lalaki we anu awakna teh nyuni tahu gini tahu masagi le tahu bulat mah ya anu jiga roti sobek ya heuk buligir telanjang dada kumaha rasana ya biasa wae komo lamun teh mah teh jelema teh ngajak lut nya hayang we kaula teh ngajajal pangabisana kayak kitu normal deui aduh kungsi ningali lalaki dilipen nya kantos kumaha rasaan nya geuleuh mah kitu mah nah ieu budak teh can aya wae birahi atos uninga ngeunaan eta jaga isuk pageto rupina upami tos jodona mah kaula cunuk panginten kaula bakal dongkap di ka dieu Bu Raden atos paman kumaha atuh sok atuh wawar-wawar kaitu ka unggah padesaan unggah pakampungan kesa piraku paisan kosong deui datang ka dieu teh pangneangankeun di juru tilu sugan aya awewe geulis kumaha yang di janem ulah bisi ateul heueuh dinya aduh kumaha ieu kasep kumaha lamun dijodohkeun kasep kumaha Raden lamun dijodohkeun sareng
wargi ibu tawasaha we ulah ibu sae putra Gatot Kaca ngeunaan jodoh mah jadi sandarkeun kana ridona kolot duana baraya tetep kudu cinta antawis jenis sareng jenisna bawi raos Gatot Kaca alim di kitu kieu sabat tae upami dina waktosna yakin Gatot Kaca bakal pernah kana jodohna tobat Gusti aduh kamalina anteuing kesah asa ngarahetan kana hate meni rawing cilik ku ngadengena ulah kirang sabar we bisi jadi pejakal lapuk ai kitu teuing moal atuh aceuk pang-pangna naon atuh sok bayangkeun ku aceuk indungna ratu bapakna Arya budakna oge lurah tam-tam ngudag kana beunghar harta mah lubak libuk manehna teh jeung teu goreng-goreng teuing pan anak urang teh gagah nu puguh mah ayeuna lamun aya awewe nampi ka manehna bodoh tah tapi geuning budak aceukna kalaka kieu babasanana heuh nya tah kitu deui cing atuh dirukiah macarana da puguh da kasurupan nya cing urang kontek ka abdi ka Dedi Halimi nya saurna pananyaan teh manukna kumaha atuh Kasep ibu atos perkawis jodoh tadi kaula bade milarian engke jaga upami ibu ngahaturanan lingi Gatot Kaca pikeun naroskeun ngeunaan eta bilih daya di Gatot Kaca bade mia bade ka mana bade milarian Kang Raya Abimanyu Kadwarawati nyata bade nepungan bade jajab Kang Raya Abimanyu dobat kalakah kitu esa deuing ieu mah kakang harojong kanu jadi adi teh lain kadua siri kumaha we cara jeung katang tuanana maha tu aing mah geus meuli batik sarimit sek sagala ditabuh ke jaga lamun geus kawin mah ibudak teh atos ibu atos jadi kumaha atuh Raden bade permios ayeuna mah ibu ulah jaheut kana maneh salira ngeunaan emutan eta tebikeun sabat tae dina mangsana mah Gatot Kaca bakarimbitan nanging sanes ayeuna wancina tos uga nama sabat tae ibu jadi bade miang wae Kadwarawati timbalan pidoana ti ibu aduh kesa bulan katuai kitu mah jajapun anak keluar lawang saketeng nagara bari wawar-wawar sugan aya prajurit anu boga anak geulis urang jodohkeun atos ibu bu atos bu ulah main ngajodoh-jodohkeun kaula ai ngajodoh-jodohkeun ulah di aceuk nya da karunya ka budak jeung aya ukuran geulis mah seleratif deui komo lamun neangan dina TikTok mah ulah pisan nah wah loba kacaturkeun TikTok teh geuning fotona jara rahat jahat kumaha jara rahat TikTok mah marukana beungeut teh bara rodas tu ieu wah jiga widadari glowing kitu ieu aing ngopi darat dikieuna jiga gegetuk loba nu kitu teh nya kadang-kadang aya dina foto geulis itu ieu aya pangideukeunna aya gondok lakian nya kitu tah wanita bersiki nu kitu teh ka mana karep teuing ngomong teh satekesa heuk atuh kitu mah Kasep daw bade miang ayeuna timbalan tapi seremonial mah pake seremonial kumaha digoreng-gorengna oge hidup teh putra mahkota negara Pringgandani dina mangsa kaluar ti tapal wates pantes tur kewas lamun salira miang teh di jurung-jurung ku para prajurit tawis kahormatan salaku putra mahkota sakalian harewosan bisi aya awewe geus atos baeut ke budak teh
bisi langka ka di deui aduh nepi ka kirna si biri bag Jawa kesa tos aceuk atos urang neangan we ka marga mulia ka itu sugan aya nya teu kitu carana mamangga jikinit beralu mampah kasep salam baktos ka tuang Rama Kakang jeung Rama Bima nya geus arang langka ka dieu hampir 2 bulan tenganjang ibu teh can kacebor naon nya kaholodoan tong ngomong kitu ka budak mah bisi katurutan ge nya da kaula ge sono atuh kana jadi salaki